rencangan abdi bade ngawawancara salah hiji tukang es kalapa anu aya di Ranca Ekek, tepatna di Warung Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten satracana abdi bade nyongkeun rakos data kangge ngajawab sababaraha pertanyaan ti abdi sareng rencangan abdi. Punten nami Bapak saha? Nami Pak Fahrudin. Pak Fahrudin. Tos sabaraha lami icalan kalapa? Ya sekitar tos saya 12 tahun mah. 12 tahun. 12 tahun. Kan ti neng umur sekitar kelas 2 SD gitu. Jalan. Awalna Bapak ngawitan dagang kalapa. Kumaha awalna Bapak teh ngawitan jualan? Awalnya mah teu aya cita-cita teh kayak jalan es kelapa salah namanya. Ngan karena mungkin perekonomian keterpepet, putus hubungan kerja. Nah, Bapak lompat kanu es kelapa. Ai Bapak ngan icalan kalapa atau aya nu sanesna? Nya khususnya kanggo dagang sareng es kelapa we. Aya nu sanes. Di tabu sabaraha duka tabu sabaraha? Tabu setengah 11 sampai tabu 5. Sonten Ari Bapak sabaraha modal kangge ngawitan jualan es kalapa teh? ngawitan mah abdi mah ai modal mah teu ageung. Kan ya sacekapna we kanggo mecer es kanggo mecer dagang 100-eun we lah gitu. Ari penghasilan sadi dintenna sabaraha? Tangtos eta mah da icalan ayeuna mah teu sapertos anu diharapkeun gitu. Ari Bapak meser jika kalapana nu karituna teh di mana? Abdi mah di anteuran di Banjar.